cari uang jalan kaki tah eta teh hartina cuan ki. Saha nu karek apal. Bedana nu ieu mah teu udar ider tos tumak ninah di Korem 063 Sunan Gunung Jati tah cirian Jalan Brigjen Darsono Kota Cirebon. Bismillah huapkeun. Ieu mah langsung pak prai. Kuahna ringan tapi gurih, seger. Diperes jeruk purut. Pedas sambelnya teh kontras jadi bikin molotot. Isian dan cita rasanya teh mirip sama cuanki Bandung. Ubar lada aya cendol susuji. Ieu asli tina daun suji. Warnana teh hejo caang. Tambah istimewana mah di dieu aya topping duren. Pelem. Bisi mau ngasih hadiah atau hampers tah ini ada ukuran 1 liternya ya. Bisi can wareg sok atuh yeuh ngemil deui aya pisang goreng toppingna coklat keju atawa topping gula aren keju. Ieu ge enak. Pisangna amis teu kesed tah ieu jujur we nya dessertna abi ge karek nyobaan. Ceunah mah ini teh dessertnya negeri tirai bambu yang dikenal sangat sehat. Isiannya teh kayak jelly tapi nyakrek ku abi ditulis we nya ada banyak pisan ya topping-toppingna. Nu jelas mah ieu teh kaya akan manfaat. Namanya peach gum dessert. Kabita meureun jajan di dieu. Nah ini namanya cuankih dan cendol susuji. Larisin be.